3, 2, 1. Awas udah kelihatan tuh. Kamara nari urang Sunda disebut ayah, disebut ayah. Kamana atuh
Urang Sunda kamarana, urang Sunda dimarana, urang Sunda urang mana, urang Sunda anjeun saha. Nahangan saukur nu ngeusian kulon Jawa, nahangan saukur lalajo bari kumetap, gancang gerah udang buka celi buka mata, gerah tembongkeun urang Sunda oge bisa tembongkeun urang ge bisa mela nagara, tembongkeun urang ge bisa jadi pamimpin, urang ge bisa nangtung ajeg jeung kawasa, lain saukur bisa unggul jeung kumaula. Aduh sikabayan urang Sunda, urang Sunda lain sikabayan, sikabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi sikabayan. Anu karesepna ngan ukur ngagere ceuli, anu karesepna ngan ukur heuayeun nundutan, anu karesepna ngan ukur diuk ngalamun, atawa calangap ngitungan bentang di langit. Mun urang kabeh reueus jadi urang Sunda, pikiran deui naon nu dikareus. Lamun urang Sunda kabeh jadi sikabayan, kuring melang hiji waktu urang kababayan, urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan teu haraya. Sok buktikeun lamun nya urang Sunda teh aya keneh, tempokeun yen urang teh aya keneh. Ulah siga ayeuna disebut aya dan teu kaciri, aya disebut eueuh da loba kengen ngaku aya. Kamarana atuh urang Sunda teh euy. Udah kade sikabayan urang Sunda, urang Sunda lain sikabayan, sikabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi sikabayan.